Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 5-nya. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sareng ari maknana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta anta alama yen tanga yakinkeun anjeun wa ta'taqidah sareng nekadkeun anjeun. Wa tusaddiqo sareng ngabenerkeun anjeun wa tu'mina sareng imankeun anjeun. Anna sayyidana kana sanyana Gusti urang sadayana ma'asyirul khalqi tegasna mah golongan makhluk wa nabiyana sareng nabi urang sadayana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manafin al-Qurasy anu bangsa Quraisy bihad bil ya'i kalawan ngabuang iya alati anu qobla sini anu tetep itu lati dina samemesin nya nisbatun eta teh ngahubungkeun li Quraisyin ka bangsa Quraisy yasbutu anu ditetepkeun nya naon al ya'u ya qoblahu samemeh itu sin wa inna mahudipat sareng pastina dibuang naon al ya'u ya pinisbatin dina nisbat farkon karena ngabedakeun baina nisbati dina antara nisbat nyubangsakeun lihada kana ieu Quraisy wa nisbatu sareng nisbat wa nisbati sareng nisbat lidabati pikeun sato pil bahri nu aya di lautan. Tah perbedaanna eta alati anu takulu anu ngadahar anjeun dawabahu kana satona itu bahri faladi mangka arif anu yusa manu dengaran tuladi bi Quraisyin ku Quraisy kila diucapkeun naon huwa ari itu Quraisy itu ladi eta pihrun pihir wakila sareng cok gosip mah huwa ari itu Quraisy teh eta nador. Sallallahu alaihi wasallam eta Abdullahi hambana Allah. Jadi Kanjeng Nabi teh sami hambana Allah. Termasuk sami kaos urang sadayana wa rasuluhu tapi eta teh utusan Allah ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk bedana ieu jami'il khalqi teh minal insi di golongan manusia wal jinni sareng jin wa ya'juj sareng ya'juj wa ma'juj sareng ma'juj di taklif ya akur ya'juj ma'juj ge diutus Kanjeng Nabi teh keur pikeun eta jami'il khalqi teh ya Allah ke dihareup geuranya ciri Ya'juj Ma'juj kumaha wal malaikati sareng malaikat wa jami'il anbiya'i sareng sakabehna pirang-pirang anbiya wal umami sareng pirang-pirang umat as-sabiqati nu ti heula miladun Adam timimiti Adam ila yaumil kiamah hatta ila nafsihi nepi ka dirina itu nabi jadi kan nabi kadirina nabi oge sami li anna kullan nabiyyin karena sanyana tiap-tiap nabi eta mab'usun anu diutus ila nafsi keur pikeun dirina akur dirina itu nabi bisyar'in kalawan mawa hukum syara fa irsaluhu maka diutusna itu nabi ila lati kana anu lata kilu anu henteu berakal itu lati eta irsalu tasyrifin ngutusna teh ngamulyakeun kanu teu berakal seperti kasatonya matak dina nalika dilahirkeun Kanjeng Nabi kakabeh sasatuan teh anu linghas teh jadi lindeuk nya jadi bageur gitulah pere meureun ayeuna morona nu galak anu letoy teh jadi eueuh keganasan harita mah dina waktu dilahirkeun Kanjeng Nabi disebutna eta irsal tasyrif wa amma ila sakolaini anapun ari ka anu diutusna teh ka manusia jeung jin sakolayan teh nya nu burat duanana manusia jeung jin eta pa irsalu taklifin maka eta mah irsal taklif disebutna utusanna ka perdih keur pikeun ibadahnya keur pikeun turutna bil ijma'i kalawan sagemlenganana nya wa amma ilal malaikati anapun ari diutusna Kanjeng Nabi ka malaikat mah eta pamuh talipun maka itilaf beda-beda pihi dina itu
irsal taklif. Ihtilaf dina irsal taklifna. Pakilas diucapkeun naon irsaluhu, irsalna itu nabi mah ilaihim ka itu malaikat mah eta irsalu taklifin. Aya nu nyebut irsal taklif bima kana perkara yaliku anu layak nu pantes itu mah bihim ka itu malaikat. Wakila sareng diucapkeun naon irsalu tasrifin, irsal tasrif. Nah, jadi aya dua pendapat keur pikeun diutusna ka malaikat mah. Ulida dilahirkeun tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah. Qala ngadawu Sa'al Bajuri Imam Bajuri wahal naha kanat kabuktosan naon wiladatuhu dilahirkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal maudi tina hiji tempat al mu'tadi anu diadatkeun nu dibiasakeun au min tahti surati atawa tina handapeun udel. Nah, ieu teh jadi perbincangan. Nah, tina liang heuheuh dilahirkeunna Kanjeng Nabi atawa tina handapeun bujal Kanjeng Nabi teh. Nah, di dieu nya wanukila ditukil an ibni Sabuin ti Ibnu Sabu. Wah, ieu si Sabu anakna sato galak mun nya. Ieu luar biasa juga gagahna kailmuanna. Annaha sanyana itu wilada eta kana kabuktosan wilada eta min tahti surah tina handapeun bujal. Laminal maudi lain tina tempat nu biasa lain. Teu kawas urang. Urang mah bapana sok ka dinya, kiihna ti dinya, sagala ti dinya, bijil ti dinya. Heuh. Kitu cenah euy. Kangjeng Nabi mah henteu mun ceuk urang mah meureun manusia pertama disesar teh Kangjeng Nabi. Hanapun bujal mah manusia paling pertama disesar mah tak kaina sesar teh eta teh. Nah, napak tilas Kangjeng Nabi kapungkur dibersihkeun dina waktu dilahirkeun. Henteu pernah kakempot euy anu disesar mah. Henteu pernah kajepet anu disesar mah da dibedah. Beda jeung anu normal kagepet. Meceleng kana hawu bulukan we tuduna mah. Eueuh we tuduna mah euy mana euy. Anil ma'a di dieu tangzihan kunaon sababna karana ngabersihkeun lau ka Nabi. Jadi ngabersihkeun ka Nabi ulah beka bijilna tina anu hina. Ya, sabab kunaon disebut hina? Sabab tempat kaluaran kokotor ti dinya. An mahalil qadari tina tempat kokotor nya anu kotor. Wakada eta tetap seperti Nabi goeruhu ari salian di Nabi min jami'i ikhwanihi tina sakabehna dulur-dulurna Nabi minan nabiyina wal mursalina intaha beres ieu Imam Bajuri kawal Imam Bajuri. Jadi sadaya para nabi mah kitu. Disesar kabeh euy. Jadi ulah leutik hate euy lamun teh mah ayeuna boga pamajikan disesar budak teh. Insyaallah kaya perbedaanana. Karunya pamajikanna. Moal meunang heuheuh kitu tah. Dah heueuh kumaha deui we budak disesar. Wa Bu Isa sareng diutus Nabi teh sallallahu alaihi wasallam lana ka urang sadayana. Muasyiru hadal ummati. Nangtukeun kagolongan ieu umat. Aya umati dakwah tegasna mah umat dakwah. La umatil ijabah, lain umat ijabah. Makot mangka ari ieu kaul eta nyukupan. Jadi umat dakwah teh anu bisa sakira-kira diajak urang. Henteu umatul ijabah. Jadi anger we kewajiban Kangjeng Nabi teh terus ngajak. Henteu anu umatul ijabah. Umatul ijabah teh kan anu geus milu ka urang. Lamun ayeuna santri kieu. Urang bisa seumpamana boga santri, geus bisa minterkeun santri syariatna. Bisa ngamukimkeun santri. Itu geus biasa. Tapi nu luar biasa mah ayeuna urang nyantrikeun preman, nyantrikeun jalma nu lain santri. Tah kitu. Sapertikeun kitu. Nu saterus we urang teh ngajak heula eureun. Hek nepi ka tobat eta santri eta si preman, eta tukang bobok, tukang tarok. Tah eta nu luar biasa. Kanjeng Nabi ge terus bae ngajak teh. Ngajak teh kitu. Nah, nya diijabah teh ijabahnya teu lah karep eta mah. Allah nu ngatur urusan hidayah. Jadi Kanjeng Nabi di dieu jelas sanes anu ngatur soal hidayah, tapi Allah nu ngatur hidayah. Anta latah di liman ahbab da bahasana kitu kan. Bihadi itu Mekah. Diutus jadi ngajak we. Da ari anu ari ngajak
kanu geus kaajak mah itu geus biasa. Ngajak tapi kanu can diajak. Eta nu luar biasa. Kawas mere, kanu tara mere, tah gitu. Ae pi wakti kaunihi dina waktu kabukdosan Nabi eta pimakata di Mekah. Wal muradu sareng ari nu dikarepkeun bi ummati dakwah ku umat dakwah eta kuluman. Tiap-tiap jalma da'a anu ngajak ka itu man sa Nabi SAW ilal imani kana iman. Sawaun eta mah aja barek nyubadanan si iman awalan teu tuh. Gitu kan. Jadi makom-makom jalma anu jahiliyah we anu kehet babalungkul diajak ku Kanjeng Nabi mah. Gitu. Rek di cumponan karep rek henteu oge. Rek di henteu oge karep kumaha manehna. Nu penting mah urang geus ngajak gitu. Kewajiban urang ya kitu tah. Wa bi umatil ijabah umatul ijabah mah eta khususun khusus man jalma ajaban geus ngajawab si iman teh nyobadan si iman ila dalika kana itu iman. Ya seperti ka sahabat. Ka sahabat mah geus teu kudu diajak terus bae urang teh. Ta transfer eta Kanjeng Nabi teh nya parinan hadis sareng Quran wahyu-wahyu Allah ditepikeun. Da eta mah geus pasti ngaijabah nyobadanan kana sagarupa parentah Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi diutus teh tah sakabehna umat-umat diajak kana iman sinareng Islam. Kitu tah euy. Jadi urang ulah naon ngaranna teh? Ulah embung ngahiji jeung jalma-jalma anu sok mabok, jeung jalma-jalma nu sok di jalan, lamun sakira-kira geus kuat keimanan urang, heg kuat urang dihayang ngajak, wajib urang teh eta teh. Ngajak pemuda-pemuda teh anu can bisa ibadah teh, wajib. Cenah rek ayeuna turut ka urang sina ibadah, tuluy daekeun ibadah, syukur. Cenah henteu karep, nu penting urang mah geus ngajak kitu tah. Wahajaro tuluy hijrah itu Nabi aya paroko ulah fanatik intina malah jadi jalma. Tegasna mah pisah itu Nabi teh makata di Mekah teh ti Mekah bi amrin kalawan mau parentah minallahi taala ti Gusti Allah taala ilal Madinah ti ka Madinah. Asyarifati anu mulya wal yuqalu sareng diucapkeun lah ka itu Madinah naon thayyibatun thayyibah sama ngaranan ha kana ieu Madinah bihi ku itu thayyibah sa Sayyiduna Jibril Lailatul Mi'raji. Jadi disebutna thayyibah euy. Madinatul Munawwarah teh thayyibah. Dina waktu keur Lailatul Mi'raj. Wa yuqalu sareng diucapkeun lah kana itu Madinah teh edon di tobah. Aya tobah. Liti biha karena alusna itu Madinah. Duh mudah-mudahan urang dikersakeun ku Gusti bisa ziarah ka makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabban barokahna ieu grup. Barokahna ieu jalma-jalma nu nguping, urang doakeun sarerea doa, ngadoa mudah-mudahan aya panggilan ti Allah. Amin 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 amin. Bi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sareng kabuktosan Madinah eta qabla zalika dina samemena hijrah Nabi. Tu sama di ngaranan. Itu Madinah teh Yasrib kana kota Yasrib tah. Jadi samemeh Kanjeng Nabi hijrah ka Madinah. Nah, mah ngaranna teh Yasrib. Nah, Yasrib teh nyaeta Madinah samemeh Kanjeng Nabi hijrah. Wadufina sareng dipendam Nabi SAW pi hadi itu Madinah aya fil Madinati di Madinah. Wadupina sareng dipendam sa Abu Bakar hol pa Rasulillah dipengkeureun Rasulullah SAW muakhiron barina mundur qalilan saeutik ani Nabi SAW eta Abu Bakar. Wadupina dipendam sa Umar inda qodamai Abi Bakrin pas tunjangeun sampean Abu Bakar. Kitu payakun maka kabukrosan naon Rasul Umar sirah namastakana Umar eta musamitan anu meneran likodamai Abi Bakrin dina dampal sampean duana Abu Bakar khorijan tur kaluar an masa mati tina palebahan dampal masa mati kodamin Nabi tina malebahan bedampal sampean Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi lah an Musa matati gitu nya kodamin Nabi. Nih hese maca teh bonggu harkatan. Wahdil kaifiatu ari ieu pertingkah eta asharul leuwih masyhur. Asharul kaifiati leuwih masyhurna kaifiah asabi an 7. Wa kaifiyati saniyah kaifiah nu kadua anna kubrona bisa nyana kubrona Nabi sallallahu alaihi wasallam eta mutaqaddamun
anu maju wa Abu Bakar dan Abu Bakar eta rasul ari mastaka Abu Bakar eta baena katpai Rasulillah dina dua walikatna Rasulullah berarti mun semetak-taknya mundur saeutik wa Umar eta suhu ari sirana Umar eta inda rijlai Rasulillah sallallahu dina pas dua sampean Rasulullah wal kaifiatu salisa tingkah nu katilu mah eta anna Rosa Abi Bakrin inda rajulai Rasulullah gitu nya Rasulillahnya dina pas tunjangan sampean Rasulullah wa Umaru sareng Umar eta khalfa dohrin Nabi dina satu kangen dina satu kangen tonggongna Nabi wal kaifiatu Rabi'ah anak kobron Nabi amamahuma dipayeuneun itu Abu Bakar jeung Umar parojula Abi Bakrin parijal ari suku duana tah rijla Abi Bakrin ari suku duana itu Abu Bakar sampean dua gitu ya Allah eta inda rosin Nabi caket mastaka Nabi wa Umar inda rijlaihi dina caket sampeana itu Nabi sampean duana itu Nabi wal kaifiatu sareng alkaitu almisatun kalima eta ana Abu Bakrin khalfa Rasulillah di satu kangen Rasulullah wa Umar ari Umar mah eta khalfa Abi Bakrin kapan sok nyanyi geus nyari di kubur teh masuk satu kangen teh tambah wetan gitu bewetaneunana jadi pangkeureun Rasul wal kaifiatu sadisa anna Rosa Abi Bakrin sanyana mastaka Abu Bakar eta inda rijlai Rasulillah dideukeutkeun sampean duana Rasulullah warosu Umar inda rijlai Abi Bakrin tuh wal kaifiatu sabi'ah anna kubro Abi Bakrin sanyana kuburan Abu Bakar eta khalfa kubri Rasulillah sapengkeureun ayeuna kuburan Rasulullah wa kubru Umar ari kuburan Umar eta inda rijlai Nabi sallallahu alaihi wasallam dina deukeutkeun sampean dua Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadir riwayatu sareng ari riwayat ma ada makana perkara ada nu ngalianan itu mah al ula kanu kahiji wasania sareng kadua eta asani duha sanad-sanadna ieu riwayat eta dhaifun lemah wal ashu haru sareng ari nu masyhur mah eta al ula engke bela hayang ngabuktikeun urang ka ditu bebarengan mudah-mudahan pas dibuka amin 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 ya Allah nu masyhur mah nu kahiji cenah tadi kama taqaddama apada maedakeun dalika kana ieu kaifiahnya riwayat sa Abdul Mu'ti As-Samlawi eta Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi nya mudah-mudahan we urang sadayana dikersakeun ku Allah tiasa ziarah ka Mekah ka Madinah tiasa nyumponan kana rukun Islam anu kalima amin amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.